eta teh ngaranna Surul Hurum. Eta teh teu meunang ngayakeun peperangan. Karakter urang Arab anu biasa peperangan resep perang mah lantaran nyana teh ingin meluaskeun ieu denah-denahna. Di urang mah meureun zaman kerajaan-kerajaan kamari. Kerajaan Jawa Timur, kerajaan Jawa Tengah kamari di urang zaman kerajaan memeh merdeka teh raja ke diserang ke sarua urang Arab berkarakter kos kitu. Urang ge panuturkeun itu. Nah ieu di bulan eta mah teu meunang silih serang. Di bulan-bulan Asyurul Hurum teu meunang ngayakeun peperangan. Hiji bulan Habib, kedua bulan Haji, tilu bulan Muharram, 4 bulan Rajab. Berarti lamun eureun perang yamal linnas jadi ngangeunakeun ka manusia sebab perang resikona adalah nyawa. Aman asal datang ke bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, ieu teh ngarasa aman manusia lantaran dilarang perang. Kuari mah geus teu make etika perang teh. Geus teu make aturan-aturan kuari mah perang teh. Jeung eueuh lapangan perang, nagara bae kuari mah dijadikeun lapangan perang. Baheula mah lapangan perang anu kekuatan teh ditentukeun tempat. Kuari mah teu lantaran nuklir bom. Di mana bae geus make sensor. Halo loba jelema. Geus pokona mah teu nyaho nini, teu nyaho aki-aki, teu nyaho orok, teu nyaho budak leutik. Kabeh budak perang kuari mah kos kitu teu beretika. Perang mah kan adu kekuatan militer kuduna mah tentara jeung tentara. Jadi di dieu kurang Irak teu aya kos kitu. Di dieu kurang Afgan teu kos kitu. Di dieu kurang Libya teu kos kitu. Berarti tidak menutup kemungkinan Indonesia ge bakal kos kitu. Bageulana Cikupa. Lantaran di dinya aya